pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Sakur banget nyimpen rusiah di hiji kelas SMP. Aya ritual aneh, vote rahasia, dilaksanakan ngan tiap kemis awal bulan. Sakur murid kudu nuliskeun hiji ngaran babaturan nu teu dipikaresepna. Nu kapilih bakal dikucilkan. Murid anyar ngaranna Naya, asup ka dunia eta tur manggihan yang dibalik seri babaturanana. Mimput hiji hal nu leuwih poek, tapi saha nu sabenerna dalangna, sadayana bisa jadi tersangka. Sobat-sobat, ieu Naya, muga bisa keluarga anyar keur manehna. Suasana sadayana mugia di tiasa gancang beradaptasi. Katingalina manehna cocok jadi korban kahiji. Sahanya ho manehna malah lebih parah dinu katinggalna. Naya, lamun ayana naon ulah sungkan carita ka abdi nya. Sakumaha biasa sobat-sobat, dinten ieu Kamis awal bulan, waktuna pamilihan rahasia. Mayoritas Naya. Ajaran itu masih jadi bintang. Tradisi tetap tradisi. Wilujeng sumping jika ulinan ieu Naya. Tapi kunaon abdi? Abdi teh ngaku kena naon? Bulan salah paham Naya. Ieu ngan saumur tradisi Kamis awal bulan Naya. Ikuti bae alurna. Engke, entang ngantos. Cinta, abdi tiasa diem di dia. Hapunten naik, kursi ieu tos aya nu nyekel. Oh, gitu. Nuhun atuh
dia masih pakai pesan. Lamun di dia tiasa dia. Hapunten Nay, engke urang ge kena pengaruh. Jadi kieu rasana jadi target vote rahasia sadayana robah siga abdi teu aya. Jajak pisan ke mana murid anyar. Kaulinan ieu aneh, katingalina aya anu ngatur hasil voting. Hati-hati ngomong gitu, bisa-bisa bulan payun target mau ya parah. Nay, abi oge kamari nulis ngaran anjeun. Sinta, kunaon? Sabab aya nu nyuruh Nay, lamun teu kitu. Nu bakal dijauhin kamis payun Nay, abdi sieun. Jadi sadayana anu kubur neka, saha nu narik tali? Abdi nyaho saha dalangna. Naya, tahan we nya. Ieu teh kesalahan maneh. Hah? Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Cukup. Abdi terang aya nu ngamanipulasi urang sadayana. Hahaha, drama dari anjeun tempat mentang ay. Abdi nyatet sadayana hasil voting tiap Kamis awal bulan. Tur hasilna tersarwa jeung baca neraka. Maneh pikir tiasa ngajukan abdi ngan putusan konyol eta. Henteu konyol, lebukti.
Kalian iya, anjeun nu ngarobah hasil voting tiap Kamis awal bulan. Nya, leres. Abdi nu ngatur. Anu teh kitu. Kelas ieu bakal pinuh ku kacau. Maneh butuh batur nu bisa ngendalikan kasian. Tapi jahat Raka, mana ngajadikan orang silih benci. Ulah salahkan Abdi. Maneh sorangan nuliskeun ngaran. Abdi ngangungkapkeun rupa asli maraneh. Sanes kituna ya. Anjing nggak balikin sagalana, anjing nggak jadikan orang percaya tradisi, padahal mah ngan kaulinan ke kawasan anjen. Kawas-kawasan henteu ya. Ieu kenyataan bakal vote rahasia saha nu wani nembongkeun rupa asli. Bima tetep nyolot, Sinta tetep sieun, Dion tetep abu-abu, Ardi tetep nyuput. Abdi kan masih cermin tingali saha nu paling sengsara. Anjeun sabab teuing jujur. Cukup Raka, sadayana geus muak. Muak. Tapi manehna teu bisa kabur. Bulan payung Kamis awal bulan tetep nulis ngaran. Mimiti. Iya ngan ulin-ulinan, urang bosen, pelajaran tematak pika bosenan. Dinten-dinten sami, aya nu nyarios. Kumaha menurut voting iseng saha nu paling nyebelin minggu ieu? Sadaya sehari, nulis ngaran, terus dibaca. Lucu cekna, enteng cekna, ngan kaulinan. Tapi laun-laun, urang kacanduan. Di Kamis awal bulan, hayang terang korban salangjengna. Tradisi robah jadi aturan, aturan robah jadi tradisi, aturan robah jadi senjata. Jadi ulah salahkan Abdi ya. Urang sadayana nu ngajadikeun kaonan ieu nyata. Cukup, geus cukup abdi dikucilkan. Lamun sadayana ngan diem, kaulinan ieu bakal terus nyari. Kuring oge tahan jadi pengecut Raka. Kuring oge geus bosen jadi saksi. Kuring ngaran. Sigana, kuring oge geus bosen jadi babu. Mimiti ayeuna, kuring leuwih milih berpihak. Kamis payung tetap berlanjut. Hah? Maraneh pikir ieu kaulinan milik Abdi.